C. Bapak ayo Miss Karin, Bapak Keong, anu mana? Mana nyeri teh, usalaki ditambel arkeun, hantu bener kudu sabaran. Aduh ieu tega teh teuing. Bapak Keong hayo kapayun. Ini sore turunnya subuh, mata tunduk, muka kentulak, batin cerik sorangan. Aduh malah iya, tega teh teuing. Nyeri mua benang di ubaran, najan tetempuran paeh ke panasaran. Mumpung ngerak keneh, mumpung ugi gelis keneh, pegra surakeun tagilu sakaria. Nyeri mua benang di ubaran, najan tetempuran paeh ke panasaran. Mumpung ngerak keneh, mumpung abdi anak hiji, pegra surakeun tagilu sakalia. Lelaki curaling boga rasa sok ieu aing terobah teu eling-eling. Aduh halah ieu hayang nampili jam sabila hayo nu mana ieu teh Bapak Keong keur kapayun di atas Bapak pangasihna. Nyeri teuing kusalaki ditambel arkeun, henteu beunang kudu sabaran. Aduh ieu tega teh teuing. Ini sore turun geus subuh, mata tunduk, muka kentulak, batin cerik sorangan. Aduh halah ieu tega teh teuing. Eta nyeri moal benang di ubaran, najan tetempuran paeh ge panasaran. Mumpung ora keneh, mumpung abdi lengah keneh, pegra serahkeun laki lu sakalian. Nyeri moal benang di ubaran, kajen tetempuran paeh ge panasaran. Mumpung ora keneh, mumpung urang can batian, pegra serahkeun laki lu sakalian. Betul lalaki curaling boga rasa soksa ieu aing henteu robah teu eling-eling. Aduh Allah ieu tega teh teuing. Bapak Keong asin abdi gaduh salaki anyar mana moal eleh kudu dipayun sadia dipayun yang kun ageng nu ayeuna jeung ageng pamer dulu geunah keseruan ya 11-12 saya mampu bujangan padahal atas rimpitan anaknya dua kali menangkan lalaki buaya gara-gara gancang kagoda laki ada sarbuaya. Dua kali menangkan lalaki purus gara-gara gampang kapelet kulalaki dasar purus. Nyeri teuing kusalaki ditambel arkeun sebenang kudu sabaran. Aduh tega teh Bapak Keong sayang.
Ini sore kurunyung subuh mata tunduk muka kelak batin cerik sorangan aduh halah ieu ekate deui Bapak Keong sih. Ayo kapayan atos. atau si talak tilu